Budeg anu pantauan sih mah ya da budeg angkot judul jadul anu pantauan teh puso mobil box tukangna dunungan atuh toronton wah si itu naon cing naon pasaran aja nada pasaran oge berguna sih goblok. Kabina-bina teh kendaraan terakhir Aisyah modal rek dapuskeun kana drum. bener euy Karasa ku sia-sia. cepi euy bener euy aji aduh lamun tina bendera tina bendera jing aing mah nasionalis bendera Indonesia si ieu maneh bendera Amerika si ieu benderana teh jauh pisan bendera kutub dunungan atuh bendera Malaysia si itu naon cing naon kertas semen anjing kertas semen dikitu-kitu anjing marukana bendera Nah, sia goblok, cetek ka bener-bener teh. hakan anjing kertas semen ku sia aduh gus siapa ku di atas ku di lamun tina orai aing orai kobra anjing halus aing aduh maneh orai sanca sieu orai nu budeg naonnya orang nu budeg apa orai cai masih bae lah rek kadut dunungan orai kadut situ naon cing naon dipacok orai anjing karunya dibawa ke rumah sakit teh sanggupun dibawa ke bengkel diomean bukna dibeakeun aja Aisyah aja kabina-bina. gus Sia mah makal kana fisik anjing cetek. ngambak Kabina-bina teuing cetek. aduh gede amak nama saya aduh anjing ngeri kulit beteng anjing gak satu gus acar anjing aduh lamun tina kanyut jorang sakunya kanyut itu kanyut batu jorang pan aya kanyut kunang nya kanyut na punuh kanyut na tarang lahir kanyut tuh teu jorang kanyut mah aing kanyut domba maneh kanyut sapi sia kanyut reungit wanya reungit aya kanyutan ya ning anakan anjing aya anakan wan dirinya dunungan kanyutna syahe situ naon cing naon kanyut burut anjing Kabina-bina teuing tuh amok tuh Ngas, naon sih? nyebut burut. Nah, Kayak abdi amang kade teh ka Mariuk mun cek urang Mariuk teh burut. Pan abdi eraon. rek naon? Rek dibuktikan burut henteu na. aduh Sok. ajarkeun heueuh Naon Gusti? Burut. Abang kena biwir teh diwengkul letah teh diobras. Tetulangan. Kumaha aing da aing ngomong. Kabina-bina teh pajarkeun aing burut cek urang dia mangani di dieu teh loba babaturan sia teh. PWG teh di pamanukan teh kabeh teh babaturan aing. Lamun aing ka dieu burut-burutan aing eraeun. Rek naon? Buktikan sia aing burut henteu na. Naon? Sok, coba kanyut aing, goblok dah. Sok. Coba kanyut aing, coba. pasrah Biji pajarkeun nya kanyut aing burut. Ayo coba. Benar? Sok, demi memperoleh kebenaran. Aing ridho dicoba kanyut sia. Cik hayang nyaho bae. Bener sia burut.
Sok. Cik. Lain nu eta belagu. Eta mah palangkakan. Bah tengah saeuting. Anu iya. Lagi tarik deui cenah. Ini ngejengak cenah. Nah, tapas. Oh iya. Nya henteu. Nya, We leutik. cek saya gede atuh si teh kain teh gede we burut aing mah teh gede si teh sok. Mina teuing. Enak itu dioprek teh naon teh. Itu naon dicot naon teh. Naon tuh naon teh. Naon tuh atas atuh atas. Kita geus geus tapi ngajedog anjing. Udah enak. Aduh. Gusti abdi aya ngabalas Gusti. Apek. Sekali mah. Oh. Sia. Naon? Aing diberi kesempatan kununungan. Naon? Sia mah tina bobak naon teh tina naon? Tina mobil, tina mobil jorok, tina kanyut jorang sia teh. Maneh? Aing mah tina deungeunna sangu. Naon? Kumaha aing we? Naon? Tina babat. Babat. Hah? Aing. Kira goblok sieun aing terakhir. Donongan abdi babat raweuy. Nih. Si iya babat doma. Si itu babat ucing. Aing. Tah, lamun sia babat na teh nyata babatok sia kudu ditinggang wae. Tapi na teuing sia teh sok sia teh. Gas. Tuh hampura. Nah, aing mah macem-macem ka aing awas ya ku aing tuh mah. Aduh nih. Nah, Sia naon tuh? Geus. Atos Gusti atos. Tah wayana abeh siapkeun pasukan urang init nyata ka Nagara Amarta, orang hancurkeun Nagara Amarta. Sae mangga Gusti. Ayo pada lumapa. Mangga. Ulah anu tinggalan kabeh siket tamsir garabinitan rasa panalipung. Sae mangga ayo. Aduh. Dah, ngaburinya kena panon. Mun aing mah nyingkal. sia nu ngadupa ka aing. Sia nu ngamak goblok. Woi. Hei. Ya, saya meni rawas goblok cenah naon? Eta teh dunungan blegug. Nyaho aing oge. Nah teh sia teh sopan. Nah, hari dudungan salah rek diantep. Dah. Nah, hari pamimpin salah rek diantep. Manehna nu ngadupa ka aing, manehna nu ngamak. Nah, ieu teh hukum teh gunana keur nu leutik wungkul. Nah, hukum teh gunana keur nu sangsara wungkul. Ai bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, bangsat duit negara dilantap juring sia ku sia. Ya. Mina-mina teuing sia teh. Hebat. Tong dikaprokan. Aing balen japati. Ngadukung. Belagung batur teh ngadukung sia teh. Tarayang teuing. Bodoh sia mah. Hah? Bodoh. Sia nu bodoh. Nah, Dengekeun belagung. nah sia teh yang didukung batur. Tarayang. Ieu batur mah ayeuna hayang jadi kepala daerah. Hayang jadi kepala daerah neangan dukungan. Maneh teh hayang jadi kepala daerah. Hah, hayang. Belagung sia mah. Sia nu belagung. Nah, Dengekeun ku sia Jepri. Lamun aing nyalongkeun jadi kepala daerah pek pikir ku sia tong boro-boro jadi kepala daerah baheula we aing nyalongkeun jadi RT di kampung aing pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aya ge nu milih nu gelo ka aing mah. Eta ge menang ngamanian heula. Mina-mina teuing tur diasaan jadi. woi. Setan sia. Ayo ini saya mangga. Ayo matragil bangun Wasang heri Allah kang heri baguda aya di mana
teuing ngapanalet kemat-kematnya tang pinang aletan saking negara Banjarkan sana ngajuk-juk negara Amarta. Ayo batur, bangga kula. Tapi niat kadah gebak pokokna ulah iman kuring dina katidulan kasasan baku ai kurunyung teh jauh sagala digaro mga ye mun urang mamandi atuh tuh jeung morolog yang ngepul di nyetret deui tuh Daramang sadayana aya pangesto kula aya pangesto nuhun ari damang mah dupi salira kumaha damang beres bade angkat ka mana ieu teh bade ka negara Amarta. Wah, dupi maksana naon kula Rek nyerang ngajajah negara Amarta. Wah, naha make jeung diserang Ngahina we teh si goblok. oh nya tuh Ongko kasebut Yudhistira teh raja ade Palamarta buktina ngahina karajaan. doh eta Awut-awut ku aing negarana. wajib ditindak Heeh. Di dusun Mariuk itunya semuhun kulan dusun Mariuk hiji RT 7 RW 2 leres Desa Mariuk semuhun Kecamatan Tamakdahan Kabupaten Subang leres kulan ku apukana Bapak Haji Arif Nur Rohman leres miwah Ibu Hajah Nur Robiah semuhun dina raraga nikakeun putrina munduh mantu nyaeta Cep Nelly Susanto kaneng Cici Rosdiana BACC leres alhamdulillah rengse ditikahkeunana rengse kulan salam mudah-mudahan dina ngambah sagara rumah tangga cecing runtut raut sauyuna amin sagege sapihanean amin muncai jadi saleuwi mundarat jadi salebak amin cinekna ye panganten cing kawengku kukula warga anu sakinah mawaddah katut warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin alamin. amin Bapak Haji Sudrajat mewa Ibu Haja Ainun Besan ayah aya kulan Bapak Ahmad Yani mewah Ibu Iif Afifah aya Bapak Dr. Anes Haji Ion Cahyono Kades Mariuk ayah aya Bapak Haji Mansur aya mewah Ibu Hajah Hodijah ayah aya Bapak BN aya mewah Ibu Carsem leres Kiai Haji Hasan ayah aya Bapak Sahlan tiba bin Mas Bapak Mahudi Babin Syah Araraya aya alhamdulillah
dulu itu PWG Dara Rumping nya aya pamiarta wayang golek ngaleut Pantura laras Raden Bisma selalu di hati aya ulah Bapak Haji Asep Kalibah aya aya Bang Januhun Pak Haji tos ngajamu nya alhamdulillah Bapak Haji Sena Bos Prima Aluminium aya bos prima aman si Gantem Kalem Cep Agustiar aya ulah Mang Aceng Atam Mang Anim si Raja Ngurek aya Mang Uang Mang Ayim aya Mang Uang mah tukang urutnya nya ngeunah teh ngurutna teh akan diurut terus Kang Santa Kang Ebek Amid Sakintal Abah Galuh aya ari ti ujung Maruta aya ngaleut Mang Baron Pak Guru Ahmad Wa Asyari Aya. Wa Kasim Mang Suhana aya Ak Boled Mang Akew aya heeh PWG Legon atuh Ponok Bali aya Mang Ripana Mang Irna Abahna Abid Mang Uday Mang Uklik Wa Eman aya dulu itu di Bekasi Sumping komunitas seni wayang golek Mang Tatang Bos Cipes SWG Abah Topan Aska Abah RK Rudes Mamah Nenden aya Bintang Sabil aya si Ganteng Raden Eka aya Wa Asim Kang Agan Mang Ragil Bagunal Heri Bagunal Andri Bagunal Andi Kimpreng Husen Bos Cueng aya keluarga Badranaya aya ngaleut alhamdulillah pasukan Putut Araraya Bapak Haji Arif Nurrahmannya aya nu gangguan maksud eta mah oh eta mah khusus atuh eta mah dulur uing Abah Didin Saung Amu kalih ambuna sareng putrana Sumping ka dieu ti Subang rumping alhamdulillah upami ngersakeun nya palawargi upami bade tuang bade dinya we di Saung Amu raos raos teh cobek laukna teh luar biasa nya di dinya we raoseun tempatna alami asri di Saung Ambu di Subangnya heeh ulah hilap ka urang dieu atuh di subscribe-nya anu sok nonton YouTube di subscribe PGH Tilu channel nya ditulisnya PGH Tilu channel teh bakal keluar didinya dina YouTube geura aya bodoran-bodoran ohang bodoran ade Batak aya wayang golek pop Sunda terbaru aya didinya wayang golek aya segala rupi pokoknya konten-kontena memuaskan palawargi gratis buka YouTube PGH Tilu channel di subscribe nya ulah Pagaden ge salam saurna teh ka akang ti saha ti Kang Ibuy Kang Ibuy Pagaden heeh nuhun alhamdulillah bagja dulur cing kalarunyung regreg komo urang dia mah Pantura mah ngawege Pantura Pujung Maruta jeung Badranaya mah ka mana sok dijugjug dalang mana dalang temeni dalang saha oge di lalajoanan ku PWG laras penting kemari di belah ditu di Bongas ayeuna di dieu ngariung deui wae bagja urang ngadua ti awit anu kaguan maksad pangersana Bapak Haji Arif Nurrahman mudah-mudahan cingga gentos anu merlipat gana karugelan tina hajatanana amin ti awit anu kaguan maksad nu disepita anu panganten jalan istri teras anu nonton anu ditongton nu icalan kum teu diwiji-wiji sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya robbal alamin pidoananya wing rek perang yeuh wilujeng kula
da kangaranan perang atuh KBG jadi algojo Tartos teu dipaehan bakal maehan eta oh mangkaning burat tungku lawan teh yo wah kade atuh oh berat lawan teh Bima wah Gatot Kaca Anawa teh kawentar tapi demi negara ai laras elu jam ayo mangga kulaan awas tahan ada lomba kawir bisi ti kusruk tong sisi teuing tahan sing kuat Namru tuh balaga kumaha eta teh ajrag-ajragan bari mabok hayang katangan wah baku aing geus kitu teh balaga heeh eta hayang katangar ku Bapak Arif Nur Rahman nya Bapak Hajat rupina mah balaga hayang katangar ku Babah Saung Amu nya meureun balaga tapi hade goreng ngejeng dulurnya ampihkeun ka itu mabok teh diharamkeun ku agama ku negara teu meunang nya can awak ruksak batur mah hayang cager der ieu mah ngageringan maneh nu lain-lain eta mangkaning maha cager teh nya atuh we hade goreng jeung dulur deui ampih aya sia kampret paling setasmo kamalina nyawangka alamat kasra pasti ade ngomemuuk tuh ngagelis ade hello everybody hello good night juga how are you everybody alright let's go are you alright alright okay alright ngenakeun nami abdi Ayu Ting Ting paingan cantik atuh cantiknya ya iya dong ganti puja rambut abdi beres di bleaching aduh paingan mengkilat iya
Ya, I want to dance tradisional from Sundanese Jaipongan, okay? Oke. Okay, please, Jaipongan. Hilang barang ragu masih Kemarin udah kiruan dan tepina tahanona. Good morning. Good morning. Calager marana Ayam mangeso. Nah, teuring. Alhamdulillah. Apa? Diharap aya milih. Aya rezeki. Aya rezeki. Edek di kumaha? Aya dawet. Edek di kumaha? Nyadek di lebok. Ulah bisi kering. Amung lapar. Aya dawet lumayan. Terus yang bedang di karet siapa? Langsung enak. Pasti. Gula. Siap puas siapa? Kunaon? Naon? Sugan teh dawet. Hari hek. Tai muning. Terus terus. Rampok dukun sawuyunan Kerningkakeun pangwangunan Garawe pabarengan Ulareng mah agama-agama Si Boga sih. Telat anjing. Kumaha nulunganna natang kalulah kaedan Mang barang
hujan ka pipi rumah kajabaning langit jabaning langit pirunan seneng galah katresna Aya Kang Aji Arta parem dimunggang asa munggang rasa kagunganmu agung nu kagungan jagat jagat gede jagat letik jagat gede bumi langit jagat letik sanubari anu usik anu Gung agung nu maha banglus lampahipun ialetan saking negara Banjar Kancana anu ngaleutkeun keuing ngabanalet kemat-kematnya tangpina sajajalan euyah-euyahan bari ngacung-ngacungkeun pakarang tawis topati jiwa raga heh nyawa nu dipalar ajen inajen negara Banjar Kancana sakilat hanca katigas kumangsa ieu kacarios di negara Amarta di kampung anu nyingkur sisi gunung katelah kampung Tumaritis desa kenal Gorowong pangajrekanana hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kasah ku pangabisa kapatri ku pangareti teu aya sanes Lurah Semar Badrana yak kisabda palon ieu anu kiwari kula warga Semar teh nuju rengating penggali margi kalakuan salah saurang putra nyaeta Dawala ngadak-ngadak ieu Dawala jadi robah adatna beda ti sasari ieu Dawala gampang kasinggung kaayaan Dawala beda ti sasari lang-lang ling-ling awas jalma nu teu eling kayaanan
Ratu Semar Badranaya sedih prihatin ningali ingkang putra anu kiwari beda ti sasari. Duh, Yang kulan wa tadi kakang silaing jeung inung silaing ketu ucu mangga kulan. lain antepen deuleu ima ucu. Naon teh wa? Geus nyangkut kulawarga dewek deuleu ima ucu. Duh, perkawis naon teh? Akang silaing sidawala kawas jama langlang lingling. Duh, eta. Kawas jama nu teu eling ucu. Semuhun wa. Teuing naon kahayangna ieu anak dewek. Duh, leres kulan. Kadieu ka indung silaing gitu aya anak. Duh, sae wa. Hirup temang-temangan lepasina sabengketan wapanggi dan kacangan angkul orang kehancuran. Ya anak kayaan. Duh. Duh, hey. Hey. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Ah, hey. Bingung temang hidupku Oh, hey. kasusahan Hey. naik Oh, hey. hati badai Oh, hey. Hey. Ucu Kulan wa. saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun. Duh, leres kulan. Sok minang kabanungan. Kumaha teh wa? Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teu reureuh-reureuh. Leres kulan. Angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan. Leres. Saperti anu karanapan ku uwa kiwari ucu. Duh, kumaha teh wa? Jauh tina dugaan, jauh tina panyangka uwa. Duh, kumaha wa? Ieu kajadian bakat tumiba ka diri uwa jeung kulawarga uwa. Duh, iya kulan. Ayeuna mah ucu lain agul ku payung butut ucu. Kumaha teh wa? Baheula mah kulawarga uwa teh estuning diajer, Ih, leres kulan. dipihormat, Semua malahan dipikolot uwa teh di dieu teh ucu. yang nyana wa. Tapi ayeuna mah eta teh hanya tinggal kenangan ucu. Duh, nah kunaon wa? Nu ukur kari urutna Duh, ngan aya dina sawangan. duh, iya. Biheung kahontal deui eta teh ucu. Duh, nah kunaon wa? Gara-gara kalakuan anak uwa nomor 2 sidawala Duh, nah kunaon? kena ku paribasa angeun sapariu kaclak-celakan tai beurit jadi geuleuh kabeh ucu. Ih, tangtos wa. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Duh, iya kulan. Da jelema ayeuna mah ucu kadang-kadang nempo jelema teh tara nempo ka hana kahadeanana. Duh, eta. Lolobana nempo ka jelema teh kana kagorenganana. Leres. Anu untukna teu dihargaan ucu. Semohon wa. Sidawala ungah adat ucu. Duh, nah kunaon teh akal. Langlang lingling kawas zaman nu teu eling. Duh, iya kulan. Mineng ngamuk di lemur teh ucu. Eta wa. Teu kaop teu parok jeung hatena ngamuk. Leres kulan. Teu kaop naon-naon. Riweuh. Kaayaan sidawala teh kunaon ucu. Tekaopannya wa. Teu kaopan teu payaan ngulit bawang. Leres. Tapi parandene kitu ucu. Duh, kumaha? Genteng-genteng ulah potong. Leres. Sanajan begeng ulah digotong. Ulah. Kawajiban uwa salaku kolotna gedenya aku gedena, leutiknya aku leutikna. Eta ka anak mah wa. Bagernya aku bagerna, buraongnya aku buraongna. Laras karawas wa. Uwa muarek nyalahkeun teuing kanu jadi anak.
Doh. rek introspeksi diri we ucu Nah kumaha wa boa-boa meureun wa jadi bapak teh teu bisa nyieun contoh Dah eta ari mamatahan mah gampang ucu da geuning contoh nah da ucu ayeuna mah sagala rupa oge kudu make contoh luyu jeung jungjunan urang nyaeta uswatul hasanah ucu laras wa mudah-mudahan si dawala bisa babalik pikir dewek hayang nyaho kahayang naon di anak aing dah cobi atuh wa tale mak Kakang Semar kadieu mak bojo bapak Sadaek angka samping songke duh harena Muntik hatena semahan abdi dama-damahan kaula Kakang Semar mak kumaha si dawala teh Kakang Semar boa-boa meureun teu ridho beda kaula inung sampeuran dah moal nepi kadinya mama urang talek we ayeuna naon kahayangna sae mangga yang kumaha wa ade kasih cepot dulu ya dah mangga akang udan itu disaur ku bapak cenah lain naon aing aneh ka si dawala kumaha teh akang asa leungiteun si dawala ting ka mana le sifatna nu baheula eueuh nu someahna teh nya anu someahna anu dewasana ayeuna makan ngeukur kari ngaranna laras kang kalanceuk ka aing wani nonyok wah eta teu pira aing teh teu pira-piraana ngiem duit 5.000 padahal mah teu dibalikeun ku aing make jeung ngamak wani nonyok ka aing si dawala ai boga mah pasti dibalikeun padahal mah kunaon tadi aing jadi kieu araraneh teuing ararane hirup hidunya aing romantika kan are rek dilawan da pukuh kadi aing teh nya jeung ulah sarwana Ikumaha nulungan cuma kepihatur pak diterima aja kumaha wae si dawala teh pak nyata urang talek ayeuna jang geus waktosna bapak salaku bapak ulah cicingeun bahaya ya pak bahaya mah siapa kepihatur mah diterima jang mana si dawala buka mah diakan juri tong kitu ulah kitu jang ka di teh ya geblek adi teu puguh geblek adi campelak abdi pak kumaha si dawala gelo bapak era ku tetangga bapak tetangga di dieu geus riweuh ka ayeunana da kau payak kebon diawut-awut ku si dawala ulu barukana wa popoyan menang nyeuseum diletakan deui alah eta ayo lempangan mawa batu belewer gitu kana kenteng batur gebros kenteng di cinta robros aya balong dibedah-bedahkeun laukna dipelakeun deui di lapang bola moal ge hirup dicecep-cecepkeun ulu teu kau payah hayam beak kusaha si dawala ulu aya meri beak kusaha si dawala kusaha deui ai aya entok beak kusaha si dawala aya nog beak kusaha ku abdi teh mah babatok sia sarwana tuh kitu mah nuli neukeup di mana nog sok kabayang ku bapak si dawala aya nini dibeberik maja terek istri ka aja namanya cangker kulitna WC umum di penetan kabeh ulah atuh batur ngising jariweuh burialan
pangkal kalapa dihamplas, terus dipelitur, terus dihormat. Sok kebayang bapak kumaha jilawala pak. Ai. Kade cek aing gitu cik. Dan kade cek aing. Weh. Padongos wae kalau tadi. Hayo, duduk. Wah. Udah. Naon? Aya ning. Di mana Syaing? Iya di kolong. Kernaon Syaing di kolong? Neangan receh. Keur meuli kuota. Gede cik bapak namun tidak ke kolong. Tuh bapak dangukeun ke bapak. Kade sia.